Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia orang di kelompok salapan bade nyumponan pikeun tugas mata kuliah apresiasi sastra anu diapin ku kersana Bapak Fajar MPD. Tepangkeun abdi wastapun Nabila Silmi Ibrahim, abdi wastapun Epi Napisah, abdi wastapun Ella Hanum Fadilah, wilujeng nyaksena. Astagfirullah. Coba eta kalau ulah Allah bae lu kliuk teu parugu. geus lah jeung sidang. Bener. Geus. Apa kobong lima di mana? Cik, teh nyawa tangan geus sorangan. Ih, matak nanya ge aing kata apa? Bae we kumacak aing. Ih, judes. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Shadaqallahul azim. Di kobong lima. Saha nih? Aing nanya dia. Sopan teh aya ngaji. Ah, murah we teman kok. Di mana maneh? Lima. Nanya anak baru kieu. Kalau kuan teh kus kitu nemen make cara ka pesantren. Ka pesantren make gamis. Ulah lama. Diu meh. Diu sopan bener ge. Orang mana? Kang Dharma. Gitu. Bejakeun we kok Pak Ustadznya. Kudu diadukeun. Bisa supaya teh urang nu geus ki zamanna hese. Astagfirullahaladzim. Lebih turutannya Mbak diajakan sih. Udah kudu di kumahnya eta. Heunya Kelak cing. aya nu aneh di budak kita. Ngobrol kena wong. Ah, henteu ieu mah keur ngobrolkeun masalah pesantren nya. Masalah kitab tenang we. Kemarin ngejeunya Pi, kira-kira sapinah buaknya. Banyak Can ngapakeun Epi geus ngapakeun. tacan. Posterna oge tacan ngabarannya. Duka ka mana? Anu mah sibuk loba nu ngoten nya. Liar nya arese dipake arah kada bingung jadi. Anak baru rajin. Maklum, anak baru mah sok sarpok atuh. Batu caranya Aduh, utang rahaja. Tadi yang PR tuh sih ayah bun halaman seberapa? 30. Kerjain bilangnya teh tapi males. Siap. Ieu mah tetap puasa deh, babari puasa mah. Puasa Ramadan hukumna kumaha wajib. Pinter. Terus dasar hukum puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183.
Cuman ketiduran kalau punya. Ya. Sadaqallahul azim. Itu baru kamar mandi deh, kamar mandi. Duluan, siap-siap. Selamat tidur. Selamat bobo. Dua dinten kapayun. Kalamian eta santri anyar teh depresi nepikeun maot. Atur nuhun. Cacing bayi orang geus. Wingga si Kevin. Cing terus aja. Nah, atulah. Guys, hari ini kita lagi syuting. Lihat baju aku. Seperti Bu Ustaz. Gerak enak enggak? Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day.